sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqna' bitarkil mustaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisa wa manazila mayatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi. Wakna jeung kudu qanaat anjeun bitarkil mustaha kalawan ninggalkeun perkara nu dipikahayang wal fakhiri jeung ninggalkeun kumagungan min mat'amin tina dahareun wa malabisa jeung pakaian wa manazila jeung tempat tinggal. Man ari sahabai jalma yatluban anu neneangan ieu si eman makana perkara laisa anu lain ieu ema eta yaknihi mere manfaat ieu ema kasih eman faqad fata maka nyata pot atawa lapur naon alladzi perkara yaknihi anu mere manfaat ieu ladzi kasih eman min ghairi tila bari tanpa lalawara. Dina ieu bait musannif ngabahas tina sapalih wasiat ieu kitab anu salapan nincak kana wasiat anu kahilu nyaeta qanaah. Keur jalmi anu diajar suluk, keur jalmi nu diajar caket ka Gusti Allah, kamari urang kedah milari ilmu, kadua kedah taubat, titian anu katilu urang kudu qanaah dina kahirupan. Naon ari ngaran qanaah? Qanaah teh cenah ar-ridho bil yasiri minal ato. Ridho ku paparin anu saeutik. Ridho ku paparin anu saeutik. Sifat jalmi mulya dari jalmi mah kudu ngabogaan rencana, kudu ngabogaan strategi, indit usaha perkiraan hasil bakal sakieu ternyata dikersakeun ku Allah meunang saalit. Bila mana hate teu aya mengeluh langsung nampi kalayan kabingahan eta namina qanaah. Dina bahasa Arab cenah qanaah ini diambil dari lapad qoni'a, qonu'an, qanaatan. Sanes tina lapad qana'a. Upami qoni'a mah artina ridho dibere saalit teh. Istri ridhoeun dipaparinan artos sakedik qoni'ah eta teh. Nah, tapi upami istri mementa artos sanajan saeutik qanaah. Ya bahasa qana. Aya qana, aya qoni gitu nya. Lain bahasa eta. Hadis anu nerangkeun kana ieu bab qanaah teh seueur. Penjelasan tina bab qanaah. Sapertoskeun aya pidawuh Kanjeng Rasulullah SAW, al-qanaatu kanzun la yafna. Ari qanaah teh cenah gudang yang tidak pernah rusak. Harta, gudang harta kekayaan yang tidak pernah habis. Jadi lamun jalmi ngagaduhan sifat qanaah, ridho ku perkara nu saalit, justru dia itu memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Jadi lamun hatena jembar ngabogaan gudang yang sudah merasa dicukupi oleh Allah, terhadap nikmat apapun dia terima,
efekna lamun jalmi qanaah tara hayang lurak lirik karena perkara nu aya di batur. Itu efek daripada qanaah. Nah, qanaah ini sapalih deui dina riwayat Ibnu Majah, Kanjeng Nabi ngadugikeun qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rizqal kafaf wa qani'a bihi. Sungguh bahagia orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk memeluk Islam, kemudian dicukupi rizkinya dan dia qanaah dengan rizki yang ada. Jadi sungguh bahagia. Karena kenapa sampai Rasul berbicara demikian? Fenomena yang ada sampai saat ini di zaman kapungkur. Ketika aya jalmi mu'alaf pindah agama, biasana pangheulana diuji teh dari segi ekonomi. Nu tadina kaya seorang bos, kemudian ia dapat hidayah masuk Islam, diusir ku kolotna, diusir ku keluargana, ATM-na diblokir, ieu sanes hiji dua, banyak. Andaikan orang tersebut si mu'alaf ini qanaat dengan apa yang Allah berikan, maka aflah, dia itu termasuk orang yang sukses. Jadi qanaah itu penting. Ngalap cekap kudu aya. Kumaha carana sangkan urang tiasa qanaah dina kahirupan? Salah satuna didhawuh Kanjeng Rasul, ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fauqakum. Anjeun kedah ningali ka jalma nu sahandapeun tina segi ekonomi. Anjeun ulah tanggah ningali ka jalma anu disaluhureun dina masalah ekonomi. Fa innahu ajdar alla tazdaru nikmatallah. Ulah nyepelekeun sama sakali kana nikmat Allah. Jadi ningalina kanu maparinana teu kenging ningali kana paparina gitu. Siapa nih? Jadi lamun misalkeun aya jalmi nu misalkan aya dua tokoh, yang satu dengan yang lain adalah berbeda pemahaman jeung urang. Tapi beda politik we. Aya jalmi nu resep kana politik A gitu. Tetapi ada dua tokoh nih, tokoh politik A dan tokoh politik B. Ngan resepna ka politik A. Tiba-tiba nu meunang politik B. B mere bantuan, mere duit 1 juta. Nah, sementara si B gitu nya, si B nu meunang politikna mere duit 1 juta ka urang. Ternyata si A genan anu eleh teh ya mere duit sarua gitu ka urang 1 juta. Maka pasti urang moal ningali kana pemberianana, tapi ningali kanu masihanana. Akan terasa dinikmatina anu masihanana. Jalmi qanaah mah pasti kitulah. Jalmi qanaah mah jadi teu nyepelekeun kana nikmati Allah. Aya sabaraha wae tampi, karena eta hakikatna syariat teh malengkah urang nuju usaha, tapi hakikatna mah memang ketentuan daripada Allah pas ngajatah sakitu. Jalmi qanaah mah pasti nampi karena nikmat sekecil apapun nikmat dari Allah diterima dengan senang, itulah orang yang qanaah. Waqna bitarkil mustaha wal fawakhir. Jadi hadis Kanjeng Nabi cenah azzaman qani'a wa zallaman qami'a. Mulialah orang yang qanaat dan hinalah orang yang toma. Jadi lawan daripada qanaat itu adalah toma. Ku santri mah sok di lesetkeun toma teh jadi husnudon cenanya. Arek ini ka babaturan lah ke dahar ieu di ditu di babaturan piraku teu disuguhan, ulah toma lain toma husnudon cenah. Allah mah maha uninga. Jalmi qanaah mah banyak perhitungan gitu. Jadi sebelum dia melirik-lirik kekayaan orang lain, sebelum melirik rezeki nu aya di batur teh, dia berpikir, cekap nu aya we. Da loba genan nu halal hisabeun cenah teh nya.
loba kulobana tapi bakal ngahisapan orang teh di akhirat teh hayang tereh di alam mahsyar hayang gara-gara ka surga teh kuat hayang gara-gara ka surga. Tapi karena kekayaan yang banyak itu akan lama, prosesnya lama. Jadi nu ngalilakeun kana hisaban itu justru adalah karena harta yang kita miliki. Nu dihisab ieu zakatna kumaha, ngambilna ti mana, dibuangna ka mana. Eta nu ngalamikeun mah sehingga di antara nabi anu 124.000 ternyata Nabi Sulaiman panglamina hisabanana. Kenapa? Karena beliau dikersakeun menjadi manusia terkaya di dunia. Di antawis para nabi teh saurna Nabi Sulaiman anu paling lami karena kekayaannya. Wa haramuha iqobun gitu nya. Nu halalna hisab, nu haramna bakal jadi siksaan. Jadi untungna jalma qanaah mah kitu lah. Pertimbanganana loba-loba teuing jadi hisaban. Aya nu haram siksaeun. Waman tolabaha patathu. Dipikir-pikir cenah dunya dipika naon istilahna kepala menjadi kaki jadi kepala neneangan dunia. Ternyata yang dicari hakikatnya adalah yang akan dia tinggalkan. Neneangan duit dah padahal mah kamanakeun. Jadi kita ini mencari kemudian membuang kan gitu di hakikatna dunia mah gitu. Kita mencari-cari terus kita buang, kenapa kita mesti pusing ke urusan itu? Waman nadzara ilaiha a'matsu, bahkan orang yang fokus terhadap dunia biasanya dibutakan oleh dunia. Fokus karena dunia kalahkah dilolongkeun ku dunia teh. Waman istagna fiha futina, orang yang merasa tidak butuh terhadap dunia memang terkena fitnah. Waman iftaqara fiha huznun, jalma anu bener-bener fakir butuh karena dunia biasanya bakal prihatin. Atas itulah sifat-sifat dunia. Mawi lain teu butuh karena dunia mana. Dina nadom Syafi'i ari beunghar mamangga teu sawios malikud dunya. Jadi malikud dunya, jadi raja di dunia ya silahkan saja. Tapi ya kitu teh sadayana kedah janten di akhirateun, tapi orang kedah siap di akhirat mayunan hisab anu lami. Tinggalkeun nu dipikahayang cenah geuna. Bukan meninggalkan yang diperlukan, tetapi tinggalkan apa yang diinginkan. Yang diperlukan masuk dirari. Dina hartos kelebihan daripada apa yang kita butuhkan. Nah, kerja minu qanaah mah hantos. Kedah milari leuwih-leuwihna. Wal fakhiri, dan termasuk sifat qanaah, tinggalkanlah sifat kumagungan, kemewahan, min mat'amin dari segi makanan, gitu. Malabis, pakaian, manazil, rumah. Gitu. Jadi gak usah mewah-mewah cenah jalmi qanaah mah. Nu penting bisa makan, bisa boga pakaian nutupan aurat. Nu penting mah ieuh cenah kitu nya. Jadi di dia mayasudul ju' minal mat'am, nu penting mah urang leungit lapar we. Ulah nepi ka eueuh deungeun sangu parasea. Aya sangu genan alhamdulillah sabab nu bisa wae jadi asbab ngaleungitkeun lapar cekap lah gitu. Wa mayasturu aurat minal malabis kitu nya deui. Nu penting mah orat katutupan keneh sing lebaran teu balanja ogenan ulah jadi kapusing. Eta ciri jalma qanaah. Ari aya mah artos keur meserna sunnah eta teh kade. Ulah ngaku-ngaku qanaah sih. Da sunnah meser eta teh ai aya mah artosna, ai aya artos teu meuli mah kahayang ngaranna. Da sunat nanti lebaran memang kedah kitu. Aya mah ari aya mah ngan ulah parasea segala rupa. Gara-gara teu meuli baju ngan ari teu aya mah entos we nu penting mah katutup aurat. Ngan sunat hari raya itu memakai pakaian yang paling baru. Yang maksud paling baru teh meureunan
anu lebaran tahun 2002 hiji gitu 2002 teh ya. Ulah anu tahun 2000 tahun 80 lah nu dianggena. Yang paling baru nih. Wa ma yadfa'ul hur wal barid minal manzil, tanu penting mah cenah urang terlindungi daripada panas dan kedinginan di rumah teh mah. Tekaplah cenah kitu ogenan. Eta hurunnya bahasa Arab betul berarti adopsi tina bahasa Arabnya mang. Harinya, hari itu kan panas, hurun teh panas. Artinya bahasa Sundana hurun itu Arab, hurun panas. Sehingga kalau misalkan hurunnya banyak kahuruan. Kahuruan itu tina bahasa Arab berarti panasnya yang banyak. Kahuruan. Aya hadis ti Sayyidina Anas radhiyallahu an. Aya patut ku urang di salaahnya. Hiji dinten Siti Fatimah sumping ka Kanjeng Rasulullah SAW. Siti Fatimah putrina Kanjeng Nabi ngingincing sumping ka Kanjeng Rasul bari nyandak naon? Nyandak bubuk roti. Sanes roti nu gaya, sanes bubuk roti. Da tara ngamubadirkeun tuangeun aya bubuk lagi dibekal ka Kanjeng Rasul. Pendak sareng Kanjeng Nabi, "Ma hadzil kasratu ya Fatimah?" Nyandak naon eta geuning jiga bubuk roti Fatimah? Saur Fatimah, korson kubzatihi. Ieu teh bubuk roti anu ali anu saroge. Walam tatib nafsi hatta ataituka bihadil kasroh. Abi teh can jongjon hate hoyong masihan ka bapa. Itu nya ku ieu bubuk roti Siti Fatimah gitu nya. Sekian kauninga berarti tuangan Siti Fatimah itu bukan tuangan anu mewah. Bubuk roti wae menika ditinggalikeun karamana lain nembongkeun ka kefakiran gitu. Tapi gaduh sakitu ge mun hayang berbagi ka bapak gitu. Gaduh sakitu wae ogenan. Jadi ieu teh nu anu caroge nu Sayyidina Ali teh gitu nya. Hoyong masihan ka bapak cenah ieu teh kan sakekeuna bapak hoyong katampi. Pas kauninga berarti keluarga Siti Fatimah teh luar biasa gitu fakir. Itu kena anak pejabat beunghar henteu fakir Siti Fatimah. Ketika Nabi nganjang ka bumi ge naon sih nu aya di dinya ngan saukur aya penggilingan apa penggilingan gandum nu aya teh di dinya teh paragi nutu ras anggoan tatambalan kan eta pakaian pengantin Siti Fatimah jiga kumaha gitu 12 tambalan ya. Eta gaun pengantin kahirupan sadidintena padahal Sayyidina Ali itu kan tuh di anak emas kan ana Madinatul Alwa Ali yubabuha teh ya. Ini ternyata tidak memilih kekayaan mereka itu kaya hati semua. Sumping ke Kanjeng Nabi ieu hoyong karaosan ku bapa gaduh roti tapi bubukna bapa wayahna cenah kitu. Sumping ka Kanjeng Nabi. Kumaha saur Kanjeng Nabi? Amma innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salasati ayam. Nuhun geulis. Bisi teu terang mah ieu bapa. Tos 3 dinten can barang tuang ayeuna ieu bubuk roti nembe tuangeun kanggo bapa. Jadi ieu tuangeun pangheulana nu asup kana cangkem bapa teh. Ieu bubuk roti ti salira. Atampi. Kanjeng Nabi 3 dinten. Jadi upami ningali kitab Tasfiyatul Qulub. Tasfiyatul Qulub itu kan memang makan itu nya jalmi-jalmi soleh mah minimal tilu hari nembe tuang sakali. Jadi silakan makan yang ada be misalkan anak aya korma non tapi nu di ngaran dahar mah sakali we 3 poe teh. Aya urang mah sabalikna lain 3 poe sakali, sapoe 3 kali. Nya. Jalmi soleh mah henteu. Jadi tilu dinten kakara tuang. Ya makan pokokna gitu makan beratna sakali salami 3 dinten dina Tasfiyatul Qulub. Nah sapertos kitu
Bari teu aya istilah para sahabat aya ngopi ngabako teu aya eta teh. Komo ngaliwat bebarengan. Luar biasanya para sufi. Jadi luar biasa mereka itu. Sayyidati Fatimah ya. Rodiyat bil yasir minal hujri do we dipaparin ku saroge ngan saukur bubuk eta teu aya nungtut hoyong naon henteu. Sawina Kanjeng Nabi ya ternyata ai sugan teh. Ya Siti Fatimah geus fakir jiga kitu. Kanjeng Nabi geuning langkung-langkung ti Siti Fatimah. Siti Fatimah mah leuheung aya barang tuang sareng bubuk roti. Kanjeng Nabi mah 3 dinten teu barang tuang. Patuanganna sok diganjal ku naon? Ku batu. Bakat ku lapar teu aya tuangan nya tos diganjal ku batu. Sugan nyarita ka Abu Bakar curhat kuring teh laparan teu. Aya kitu nya. Sumping ka bendaharanya. Ka Abdurrahman bin Auf itu kan bendahara itu. Henteu teh nyarios kitu nya. Urang kitu nya. Lebih pisan. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatal ladzi ya'nihi min ghairi ilah. Intina tina bet ieu lamun jalmi milari segala sesuatu yang tidak terlalu penting tetapi mending nya anu nu teu penting dicari-cari sementara nu penting ditinggalkeun. Jika dunia diudag-udag padahal marek ditinggalkeun, akhirat nu rek kasampeur ditaringgalkeun. Gitu ya. Udag-udag dunia ninggalkeun salat berjamaah. Aduh, mangkaning salat berjamaah teh 27 derajat. Gitu. Tapi da nya kitu kalau ditaringgalkeun. Tur padahal eta teh sampureun jaga pibeunghareun di akhirat. Sementara urang mentingkeun kana perkara nu rek ditinggalkeun. Gitu. Pagawean kana gaji nu rek di awur-awur deui. Dina bet eta sapertos kitu. Kesimpulan lah panaah sapertos kitu. Lamun jalmi milari perkara anu teu pati guna, maka wayahna bakal pegat tina perkara nu justru berguna keur di akhirat jaga. Panaah kali deui simpulna urang sadaya kedah ngagaduhan sifat panaah nampi paparin ti Allah nampi kana perkara saalit ti Gusti Allah ulah aya hirsun kada demes sumawana bitaan sumawana aya toma eta teh sangat-sangat dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum.